Ah, ini telepon, ah. Halo? Ih, anjir itu meni padempet gitu curiga itu mah pengantin anyar itu mah. Tuh gerak sok gerak teh gerak tingali gerak teh mah naon. Ih, Xiaobi ya mau. Ya tadi denge didinya mah cek abi oge itu tempo. Nah, dirinya tepak-tepak dia ah. Meni. Nah, jadi didinya atuh di dia da kita tadi oge stadion di dia mah. Di roster Xiaobi ini. Dia mah tepak-tepak nih rek. Nyari deh huntu ya teh mudah-mudahan mah udah aing mah gararane. Paingan di dari ya geuningan barang teh. Cik dah kurang keur nyari gusi nyari huntu cing dirinya tong sok gandeng lah urang hoream pas sehat cicing. Oh, mahina sia majarkeun urang teu bisa ngalau. Bisa tah dengekeun. Sekian lama aku menunggu. Nya ngeunaheun cicing. Gandeng aing nyari huntu Aisyah. Bisa orang ngalagu mah bisa. Gandeng Aisyah aing nyari huntu. Hai kan itu. Sekian lama aku menunggu. Sekian lama. Wah, di mana cincin teh meni teka panggil aing mah astagfirullahaladzim. Di mana cincin tehnya? Tuh. Mana cincin teh? Mana naon atuh udah? Nah, eta nyolok. Tepak atuh. Oh, Keur meresan batur pacul. keur neangan cincin maneh mah. Saguak hiuk bot tai eta teh hitutnya. Tuh gabret. Si udeg tuh, modal. Paingan eta sumberna. Udah. Maneh modal. Cicing tok leubeut tanya-tanya engke hayang dodol mah geus balik teh lemur. Ayeuna mah keur nyeri beuteung cicing alah. Aduh siat teh. Sudah kurang baikkan mengungkapkan rasa, namun di hadapanmu semua tak menentu. Yo, udah maneh teh cek sa motor urang digadekeun didinya mah. Urang mah tengah gadekeun motor. Anger dirinya mah. Atur bujur teh. Nitahna ka urang we. Naon? Bujur mah kesorangan atuh. Maneh nu ngomong urang mah tengah gadekeun motor. Embung teuing haroream. Dan hagaro bujur didinya emang eueuh gawe. Saha nu tengah gara bujur urang mah didinya naon maksudna tengah gadekeun motor urang. Garo sorangan ka sinu teu bisa wae dan gede atuh. Tah urang ge keur ngagaro pi sorangan teu kudu nitamane urang mah gagaro mah. Anjir, jadi ya menjang meuli baju lebaran budak. Apal teu lampu anu full nu ngagebrai caang hayang. Haah, didinya mah alap yupul. Apal we alap yupul teh pada urang keur nyepeng duit, hampuranya urang mah I hate you ka didinya mah alap yupul mah ka pamajikan. Anjir, urang mah hampura moal kagoda peda keur boga duit nyebut I love you pul. Urang mah teu butuh duit maneh, urang mah nanyakeun lampu anu full nu ngagebrai caang. Moal kurang moal hampura moal ditarima hampuranya alap you pul oge hampura ye. Teu butuh duit teu boga duit mah tah. Tah we nempo duit meureunnya. Ya nempo duit meureun anu full lain alap you pul siapa PDA hanya kateng nanya ka maneh. Baik. Polontong nu keur nyakel duit. Pas lah jeung meuli bu. Alah, teu kabita sia ye jeung sunga senge oge. Pedah we didinya mah kituan ngawadean teh pedah aing keur tanggal gajihan. Lain naon sia seserenteng wae naon. Hampura teh kabita naon urang mah teu ngabibita maneh. Apal didinya mah aya kahayang we. Hese jeung burung mah. Duh, udah menang THR. Wah, hampura urang moal GR. Sunga senge segala. Tuh bujur eueuhan oge ya gedean bujur keneh teh ajeng. Naon? Sok urang ieu bujur seserenteng we dunungan mah ciut dirinya teh. Polontong buat kitu ge. Ceplosan. Bukan bujur ulang leutik. Kok nyeur keur gaya dari Yuki tuh si Sarneng paling gawean sia si Sarneng meh. Carekan ku teh ajeng. Ini asa pararanas kieu nya. Aduh ampun deui. Haus. Teh atuh cicing atuh nih sok ngeureui teh kamalina sok kitu teh teh. Atuh haus ningali tuh kitu suangki mun kabita kitu. Cik teh. Kitu jelema. Naon? Kok ngayeunan ieu atuh di sofa. Teh
cicing tadi geure wae ka abi. Teh atulah cicing geura kami lain naon deui teh. Naon atuh teteh naon? Abi mah tinggal tadi cicing mau tinggal ini cuangkin naon. Teteh ngajenggutan we tiung abi. Teteh ge piu-piu anu ka abi tuing abi mah teu ngajeng. Ulah sok kitu geura heureuy teh kamelinaan teteh mah. Oh, paingat setan ieu tasya. Alah, buntu. Aduh. Alah, kaleresan. Sekedap. Teh. Kah? Teh. Abi bade narosnya. Mangga, mangga, Teh. Abi bade naros. mangga, Teh. Abi bade naros. mangga, naros naon? Jawab batu teh. Mangga. Sok. Oh, nyanyi. Teh kan poin teh si teh bidannya. Abi teh bade naros. Iya, bade istri teh bade di KB anu jangka panjang kira-kira naonnya tehnya? Oh, KB jangka panjang. Aya 2A, aya ayudi, aya implan. Astagfirullah. Ya teh, punten nya. Abi mah naroskeun KB, sanes naroskeun Arudi. Arudi mah terang anu tatangga teteh anu kembar geuning anu icaran mainan. Sanes naroskeun Arudi teh, abi mah naroskeun KB anu jangka panjang kanggo istri. Mohon KB jangka panjang teh aya ayudi, aya implan. Ayudi teh AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, sareng implan. Teteh. Punten nya, sanes Ceuim anu di KB-na tapi istri abi teteh. Naon abi mah teh kenal ge henteu sareng Ceuim mah. Istri abi kanggo istri abi, KB kanggo istri abi. Jelas teh teh, jelas teh. Mohon entos jelas. Alat kontrasepsi dalam rahim teh ayudi teh ya eta teh A. Ayudi teh AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, sareng implan. Henteu pelin-pelan abi mah tos panceg bade di KB jangka panjang kanggo istri. Tanya abi teh nyarios kieu teh kasih teteh hoyong jelas, hoyong kumaha kan ari si teteh kan pengalaman di nu ieu di nu bidan. Henteu teh pelin-pelan abi mah matak naros kieu teh hoyong terang gitu. Mohon alat kontrasepsi teh aya ayudi sareng implan. Ayudi tiasa 5 tahun. Implan tiasa 3 tahun. Jangka panjang kan eta tuh 3 tahun 5 tahun. Astagfirullahaladzim. Teteh, nah gak jadi pabelit kieu. Tadi Ceuim ayeuna Ceuun. Kanggo istri abi teteh. Aduh, kunaon dunungan teh saliweng. Engke we atunya ka bumi. Di bumi mah aya selang, aya segala rupa anu matak moal pisaliweungan teu emosian. Ka bumi we engke wengi, ka bumi we nya engke wengi atau erek diweakeun. Nya engke we. Astagfirullahaladzim, dunungan pelitna dipenta ieu oge konsultasi. Padahal mah tadina hayang ngobrol gitu meh gratis. Menik pelit pasti nu agung dunungan teh.